Nah, ada sia. Kan belum juga budak gitu. Kan ini kok budak, aduh. Awak main preman, aku nggak kok budak, kurang sumpah lagi. Kurang teh dia teh. Udah. Gimana guys, gimana kan dia mah. Udah saling deui sama. Lain, sumpah lagi. Kau selingkuh. Kalau orang tuh udah HP kieu, udah itu dirampas. Ya, tadi nanti apa? Jadi murid bener jadi disangkut bener akibatku tadi mana. Ayo mah siap Kang. Aja enggak saware itu kudu nepi ka dieu. Siap Kang, siap. Mandar wae itu mah. Siap Kang we eta murah. Serain udah dehem sahanya. Gua sedang tanya diintip dehem we pakai balik. Honan geninganan kalau we di luar geningan ieu. Kan mantog ka imah. Kutu kana geninganan teh. Mantog mah ka imah anger. Ngomong we ah. Muka, dia samping saha ta ieu. Samping awewe eta teh. Tina sasampayan. Sasampayan saha? Tadi. Ieu, meureunnan eta teh nu batur dicokot disang. Eta mah mau mungkin nu batur Tina mah. sasampayan tadi nya tah. Kumaha sakari-kari dasar. Ieu dengekeun geura penjelasan eta sok aya nu nelpon deui teu sok coba. Nya encan meureunnan. Sok bakal sakedeung deui bakal aya nu nelpon. Moal mungkin. Tong di dieu ganeng lah. Ganeng siap penjelasan heula ah. Dasar anak kitu boga otak. Allah we gede. Dasar beger. Selingkuh. Keralik. Beger kumaha kan eta lagi di jalan bereuna kitu anu diselingkuhan. Naon seret asup? Ganeng juga di luar. Pusing dengan dasar. Nakar pemikiran. Pusing dah. Sok, lemar menjelaskan naon. Lain iraha ieu geus dungu, batur ge geus rame. Ieu aya awewe nelponan wae sakedeung deui bakal disada. Sok dijelaskeun kumaha. Aing geus pusing kamari ge. Ya Allah, Gusti. We balik hayang kumaha mah geura di imah. Geus acak-acakan, aing mah teu sudi puguh. Ayeuna tempo molor memantau, aing mah pusing mikiranna. Ya nanya ke penjelasan. Penjelasan teh. Lu pulang capek mana duitna sok? Mana duitna? Kamari depan pulang capek aya nu nelpon, deting saha nelpon. Lalagaan aku batur mah ieu disebutkeun Jagger. Kelakuan teh goblok duit ka wae. Kesudi nyen kopi naon-naon. Mari digahan teu. Tah, saha ieu nelpon? Sok angkat. Tah. Angkat. Awewe. Angkat sok. Sok. Halo.
Sarang saya. Ya Abi, kumaha utang saya gitu rek iraha mayar. Saha nu boga hutang? Iya kan Jarot boga utang ka Abi. Tah, denge. Ah, gitu boga Tadi kan- lain ieu tadi- ah. Batin Cek. lain ieu. Cek. Nya, Kumaha kan Jarot ieu utang teh? nya ieu teh nuju pasea pada kamari nelpon teh marukankeun saha. Tah, denge tah. Nu nagih. Kalau ini mah naon boga hutang bayar bu. Buru pengen kopi buru. Kopi buru. Kopi. Ini utangna Kang. Nya. Tega blegeut duit nang ge. Pengen kopi buru. Matanya eta dong sok wara dan nelpon teh nya saha. Gitu masuk salah paham teh kan heuda urang geus mung loba pipaseaeun. Ingat ke anak ayeuna mah. Geus hoream lah. Salam loba pi omongeun geus hoream loba pipaseaeun. Lain asal nih tahlungnya. Mana? Si Jarot ke mana? Aing teu ngarti buku. Si Jarot ku aing diteleponan, nyebutna sibuk. Adun kemari ku aing telepon. Ngomong segala rupa, kolot lah, itulah. Maruna apik ayeuna mah. Aing teu ngarti. Tapi kemarin aja aing bareng. Di mana? Di pasar. Aing telepon nyebutna sibuk wae, aing teu ngarti. Geus kemun aya bareng manehna Adun jeung si Jarot geus bawa langsung ka dieu. Nah, ajak mabuk lah, segala tah tara obat teh. Yo, ngawan deui. Kumaha atuh ayeuna? Ayeuna mah pokona lamun anu liwat rang sikat. Bagus. Aing hayang minum lah. Apaan deui teruskeun. Kayaknya Jarot rang telepon. Terus rang telepon dari Jarot. Coba telepon lah dah. Diangkat mah kae ku aing telepon nyebutnya sibuk wae. Ku aing mau diangkat, ngarasa tara bisa keluar. Coba telepon. Sinyal HP aing na. Ku aing ngeuh kuotaan. Buras. Buka duit tadi pakai beli cai, Ban. Terus telepon deh. Gua yang telepon lah. Tepu gua nih duaan. Reject. Sekali deh. Bakal so. Nomor yang Anda tuju Tigo. Ya kata. Jadi marusi kan saya setengah. Terus isukan mah poe pasar, aing ke pasar, sia ka wisata. Aing ke wisata sia ke pasar. Oh, gitu, pacik aing bieu kitu ai sia. Aing lieur. Terus kitu we aing geus ka pasar. Sia ke pasar aing ke wisata. Heeh. Kayak burit panggil deui jeung aing. Siap. Tah aya nama aya wae saha we nu liwat, geus sikat ku ente. Aing disisit ayeuna mah liwat mah. Itu masalah itu. Mana? Liwat tuh. Mana sia? Anjing, mana aing sia? Mana? Ron. Pokona aing cara ke mana? Hareup, Kang. Hareup ke mana? Di ka hareup. Ieu wilayah aing. Terus naon? Setok karep aya mau keluarkeun heula duit. Aing kurang keneh. Kurang naon, Bang? Geus keluarkeun duit tong sok loba ngomong. Geus dong. Cokot dong. Coba kaledah. Sebelah ditu. Siap belah dia tuh. Boleh dale. Rek kaledah, Bang. Mana duit? Guru duit naon maksudna? Heuh aing hang duit. Duit naon? Mang pulang nuang naon, Mang? Pulang nuang naon?
sia lu bang. Tong sok lobang ngomong sia. Ieu wilayah aing. Diuk sia diuk. Rek kalena. Cicing. Bang. HP eta yang boga bener HP ge, Mang. Anjing lumayan bensin. Ih, tolong. Geus ieu cokot naon-naon Tolong. Cokot nawe cokot. Kaneng sakit. Ganeng tolong. Sia kita tolong ka saha di dieu. Ieu wilayah aing. Ieu wilayah aing ek naon sia. Mana yang liwat ka dieu? Ada wilayah mana, Mang? Cicing. Cokot lu ngapena? Wah, ini cokot. Duh atuh Bang, ai dek. Mah, Duit. lumayan geus meunang HP ya. Geus dua. Ayo. Ini kieu lah nya. Kieu kumaha? Ini kieu. Dek kana boga harinya. Cokot main bongkor dewek, Bang. Aing oge bongkor aya ngieu. Aya duit. Hitung-hitung jang. Nah, ya atuh Bang. Heuh. geus mending duit lu. Geus beurekeun langsung aya sia. Beurekeun. Mah geus beurekeun daripada HP jeung naon. Beurekeun menarekeun. Hari itu siga CS baru dah bernarawan. CS itu meyakin si Alek jeung si Pulung. Kek. Tapi keur narangon di. Tapi siga ngajejeuwang jelema. Hah? Sahanya si Alek jeung si Pulung. Si Alek jeung si Pulung itu meyakin. Teuing acara naon tah? Susulah. Tamahan anjing. Tamahan. Sia wah Tamahan. Kita cucu Bang. Aya mangsa hiji deui cicing lu. Kamar mangkat. Cicing di dieu orang sekalian aya mah. Wah, naon? Hubungan heuji dek Pak. Ya, kepala usaha. Ai, wow itu tuh. Ya, Ente naonan cicing naonan. mangkat. Ini kene mangkat. Mangkat naonan cicing aing keur ngenta duit aing. Mangkat. Buru Cicing. mangkat, buru. Ya, Ente tong tunyeuleun, ieu urusan aing. tenang. Urang teh jeung CS. Ainu tadi mah batur. Lain batur. Ente Kamu. tadi ada teleponan ku aing teu diangkat. Ka batur. Urang Di kamari aing teleponan. Ente ulah sok munafik. lain munafik. Minangka nama Pan ti kamari ge titih heula ge jeung aing teh bebarengan naon-naon ge. Ayeuna aing ek meunang mangsa. ya dulur kupingkeun. Urang geus rintik-rintik. Henteu. Pokona mah aing mah moal bisa. Tenang. Duluy jeung aing mah. Tenangkeun. Badami, nu kumaha ge badami. Badabi naon? Wes ayeuna mah aing Ya. mah. Cicing Kupingkeun. ek naon? Cicing, urang telepon heula Kang Yalu. Aing telepon Urang telepon Kang Yalu. Cicing ieu urusan Ame. aing ieu. Ameh badami sarerea ngeunaheun. Entong. Urang jeung CS. Cicing saya mangkat lam. Urang jeung CS kudu badami. CSS wah kamari ku aing. Urang jeung CS kudu badami. Geus mangkat. Geus mangkat. Isukan papanggih deui nya. Isukan papanggih. Wah, Ya. awas lu ngomong ka Kang Ayalu. Isukan urang papanggih. Ya. Isukan papanggih deui nya. Oh, badami wah. Isukan urang Pokona mah geus teu badami heula ngomong. nya. Geus teu ngomong. Ya isukan badami. Anjing si adun mah. Iya, naon make nyurukeun aing. Aing geus lieur pan sarua. Duit nu tadi tambahkeun beulikeun. Beulikeun buru. Aing ngangkene lah pusing. Duit lagi. Duit nu tadi mana? Buru beulikeun tah. Anjing duit lagi. Ganeng sia eueuh lah tadi pesakan ku sia. Sateh. Ah, sia mah eueuh naon. Tadi sia goblok. Anjing. Aisyah tuh lah dibalikan tadi ku sia. Ayo dijil tuh udah. Balikan lah aing ngangkene. Moal anu liwat deui, ayeuna teh moal anu liwat deui. Teangan buru.
Aing Jangan, jangan. Jangan dulu tadi aja aing. Siat jangan ke mana? Ayo jeung siap tangan jeung aing ayo. Ayo. Siat tadi dipesangan tadi. Tadi mah tadi nah iya lain anjing. Duit kemana? Tadi di dia anjing kali murah bisa teh. Goblok kan sih. Iya. Kang telepon heula aya lu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang. Nuju di mana Kang? Barudak rekan urang geus mulai di ngaracok Kang. Pemajakan jeung pembegalan Kang. Oh, di kawasan mana? Di kawasan iya di jalan raya. Oh, daerah Alek jeung Pulung. Nah, Alek jeung Pulung. Itu disamperkan tadi ke Bapak. Iya, terus disamperkeun tadi. Daerah. Paling besok we di sana ada. Besok. Area orang Ariung di rumah Atang. Siap Kang. Siap Kang, siap. Ku abdi diteleponan Kang. Sadayana besok kumpul. Siap Kang. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.